tak gitu ieu nya. Kami mau lila-lila. Kami marek mulang teh heula. Da itu geuningan geus ngadaraguan dina mobil. Ngon Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji. Ya, siap. Sami-sami. Hapunten bilih penjamuan kirang. Tenang naon. Abdi janten izin gara-gara masalah tadi. Tenang naon. Sakit cukup tenang. Nuhun Pak Haji. Tak geuning Jang Ahmad sih. Asep, Jang Ahmad. Kan Pak. Kieu anak king. Bapak rek mulang. Jeung si ibu jeung si Neng. Ayo milu jeung bapak kana mobil. Maaf Pak. Abi sareng Mang Karman wae. Jadi rek lempang wae. Nuhun Pak. Nyatu hari rek lempang Bias teu kedah Pak. Beli Bapak lembet angin. Ya. Hari kitu mah tuh. Bapak ti heula nya. Ku bapak di daguan di mah. Hah. Nuhun. Enggak. Mangga. Pan. Gitu. Ye. Naon Pak Haji? Wes, mantuk. Untuk kiai. Kayak gitu nya, Ji. Mangga Pak Haji. Wilujeng Pak Haji. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Haji ti Pak ya. Mangga wilujeng. Mang. Ayo Mang, gerak balik Mang. Aing ulama eta teh Haji. Apa sih urang mah? Si papi teh meni geus nyaho eta teh ulama di kitu-kitu. Kenapa sih si papi teh meni Ari mami kunaon? Tidak tabi baud we hayo. kunaon we ceuk pisan boga salah teh. Ha. Ari mami teh kenapa? Ambekan wae, ulah ambek, ieu tinggal tuh geulisna. Jadi ngapung mun ambekan wae teh. Kenapa we? Ye, ai Papski naha eta teh make jeung dititah jadi tukang naharan cai. Jawa bobolokot beungeutna ku ampas kopi. Era mami mah era pi. Pan eta teh ulama ai papi. Har, ari ibu nyalakeun ka bapak. Bapak mah teu apal nanaon atuh Bu. Tuh, gara-gara si Karman katinggalin oge si Ahmad deh. Jika kuli ye, komo ku si Karman mah nya didagungkeun, dibere ampas kopi. Ah, geus teu dihargaan ku si Karman mah. Heeh mantap nabi. Ai ninggali jelema teh ulah tina cangkangna unggul. Tuh geuningan eta ge cangkangna mah cangkang kadu. Tapi isina mah emas geuningan. Papi apa ulama? Ulama pi eta teh ulama. Apal mi? Atuh mi hampura da bapak mah teu apal. Mi. Ah. Aing mah gara-gara si Karman ieu jadi orang peunang ku pamajikan. Aduh. Si Karman we. Sarwana. Mi. Bu. Ka dieu atuh geulis, ambekan wae. Ka dieu geura. Mang, nggak ada jemputin abah runtas. Kenapa?
Payun ajengan. Ajengan wae, Mang. Siki saga. Tanah, kebun, sawah, mau lain ngurus. Matak bapak percaya bisa. Nah gitu mat. Jadi bapak mah matak percaya kasih Karman teh. Ongkoh maneh nama geus lila di dieu gawena. Mohon atuh Kak. Neng, pasihkeunnya akang bade wangsul heula. Kedah Neng. Bios da akang mah mualami. Mohon atuh Kang. KHD-nya di jalanan. Kak, Mat. bade wangsul heula. Nyesok atuh Jang Ahmad, kadenya hati-hati di jalan. Mohon Kak. Ayo, kieu. Ieu ti si ibu aya duit 500, ti si Neng 500. Atuh terkedah Pak, kangge di dieu beli teu aya. Di dieu mah moal beak, di dieu mah loba keneh. Harta bapak, sawah, tanah lega keneh. Wah, Tapi ajengan. Mangga ajengan. tuh cek si Karman ge. Pak, kita Nyasa. Kade hati-hati nyekel duit teh. Omat, hati-hati di jalan. Di ditu ulah lila teuing. Nya, nuhun Pak. sing salamet di jalan, sing salamet nepi ka ditu, sing salamet nepi ka balik deui ka dieu. Ulah lila teuing. Nya. Nuhun. Ayo tuh Mak. Mangga jangan kade di jalanan hati-hati ajengan. Oh, Ade mah. Mangga atuh kasadayana. Nya, nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. kade ajengan di jalanan ajengan. Allahu akbar. Cek aing nya teh ajengan. Moal aing dudungan. Matakna sia. Itu mah ulamna sia. Ya ampun dudungan. Janji aing semua ada gukeun deui ka Ki Ahmad. Allahu akbar. Dudungan, ampun. Dudungan. Ampun dudungan, dudungan. Dudungan. Hai, koper nih. Salira insan pinilih, salira sugih ku ilmu lindungi, wawadina es mati ngajadi jimat panglirih pikeun insan nusakoli, malar hirup repeh rapi, paniatan meninggali pada melan sepi pamrih. Hirup salawasna ditempa ku sangsara, dididik ku kaperi, tara ieuh ngarasula ditempuh ku tawakal jeung ku kasobaran. Malar dijieun rawayan pikeun matri, diri nempa rasa ngabuah kajembaran hate anu rumasa sangkan tumarima tara hayang katembong diri, lain ucap nu digelar, lain lisan nu nyorah, tapi tembongna jadi rasa nu bisa dirasakeun ku rasa nu sarasa. Usik sajroning cicing, ubah sajroning rasa. Usikna maranti diri, obahna maranti rasa. Nyumput bunyi dinu caang, bunyi soten, niat ati anu suci, nemrak caangna kulaku lampah anu nyata. Indit bari cicing, ngalengkah bari terobah, teunggut kalinduan, tara gadag
kaanginan desieun komo wani teu pisan komo teuing tara ti heula ngewa komo ti heula nyaa lain hayang komo lain embu lengkah sabab kudu lain hayang cicing sabab ulah lain embu hamo ngalengkah dina salah sanajan maksa hamo salah tujuan sanajan teu satujuan panceg dina tujuan hade sangkan nepi saacan indi Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryakil wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhad wa ashabihil ahad Ieu barudak baheula mah si Ahmad bujeng-bujeng di piwarang ngaos piwarang salat teu pernah sekali-kali acan bapak nitah ngaji nitah salat pagaweanana teh nguseup we jeung nguseup sabab lamun si Ahmad teu nguseup sapoe pikiran bapak teh bapak ge bisa teu dahar sapoe kitu lalakonna si Ahmad baru terleutik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mad. So, cek ge mah, jang kasep, cek bapak ge naon. Ari dek nangan pamajikan mah kudu dinding. Kalakah we lalampahan eta 7 bulan. Kopeah meuni beak sabelah. Jangan deh gara nih. Ieu ajengan mana ieu? Sok saling. Terus saya nama Mas Salih heula wae ka ditu Pak. Urang ganti. Aya. Ieu budak balik tinggal ieu. Si Ahmad. Mak, ketinggali. Aduh, Ahmad. Sia teh lalampahan 7 bulan. Kalau kabeak eta kopea sebelah. Jeung aduh, iya banget. Trajet, astagfirullahaladzim. Karena gara remek ieu si Ahmad teh. Madribun midrabun babaqatilu wajana fa'ala yaf'alu fa'lan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'ala wa fa'ilun. Tuh, Mat. Kalau cek bapak ge naon, lamun rek neangan pamajikan mah kudu ginding. Lain karakah dangdan teu pararugu. Karakah lalampahan 7 bulan. Kopeah beak sabelah. Beungeut gara remek kitu. Kumaha? Hasil jang? Insya Allah Pak, Bu, kan abdi teh aya kahadean ke jalmi beunghar. Alhamdulillah. Ieu aya duit 1000. Syukur. Kemana ari barudak Pak?
Aya ari barudak mah. Harek naon aya barudak. Cik atuh pangagarowankeun. Aya si Opi. Pi. Opi. Gan. Ka dieu Jang. Pi. Enjing pada subuh kami rek nyaba ka jalma beunghar. Aya sabaraha santri teh? Manawi aya kirang langkung 300 wae mah mama. Cik atuh pangumpulkeun 100 santri. Nu baradag we. Nuhun. Ieu aya duit 1000 pang belanjakeun kana baju nupang alus-alusna baju. Sorban nupang alus-alusna sorban. Ya kahade. Bawanya teh singkat bener. Lunu alus. Sekalian jeung jubahna. Mereka katingali gagah. Nuhun insyaallah mama. Nya sok atuh canak atuh duitna ka ditu. Pen kumpulkeun kade barudakna. Ya sok we atuh gerak ka ditu, gerak angkat. Kumpulkeun barudak. Barudak. Subhanallah, ieu geuning wujud asli ajangan teh. Bisa lihat barudak teh. Parantos. Ayo, kurang ini. Orang pengharapan salam cita-cita pun itu na seayan ini sejati ini lintang tidak doa menjadikan menjadikan tidak
main bola. Waduh. Wah, wah. Wah, ulama ieu mah euy. Salah ngawinkeun deh. Coba ngawinkeun Ratna Mintarsi teh ka ieu ulama ieu. Pakaian lagi menih hade ieu mah. Ulama ieu. Aing salah ngawinkeun si Ratna teh. Ridho aing mah beak harta kabeh suka dunia akhirat. Kabeh harta dewek dipikeun ta ka ieu kiai. Make maraban santri-santri na kiai. Oh, aing. Allahumma sholli ala nuril anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana. Bade kasah ieu teh ajengan. Ameng we Pak Haji. Oh, nya linggih atuh linggih. Neng. Neng. Buka pantun, Neng. Aya naon, Pak? Lain aya naon sia. Itu dulu aya semah tuh. Ai. Heh, matakna ari hirup mah melek gerata boga panon teh melek. Ai. Tempo dulu tuh ku dia tuh ulama itu mah. Bari nage ari sia naon atuh make jeung kawin jeung si Ahmad sagala. Naon alaeunana? Ngaji dihakan ngeunah moal ku sia teh atuh. Yeuh, tempo itu ku dia semah. Papakeanana oge anu dewek can kabeuli tah. Ieu aing mah nya, aing suka, aing senang dunya akhirat, harta banda aing beak dipake maraban santri sia goblok. Dedeh teuing Bapak manusa tapi kabal bahdinya kapaeh ku aya pangaruh dunya. Ai tamu mah tampi mah tampi we heula. Aya naon atuh ieu teh? Aing masuk. Gerak itu gerak teh yang atuh. Anu umat sia. Ulah nepi ka kagoda sia. Butut-butut ge sia teh boga salaki. Moal atuh Pak. Ari lain hakna mah da moal. Nya sok lah. Moatang oi. Apa kieu mah aing ual poe ka dieu sia. Cicing sia, ieu mah aing. Ya anja ieu mah dijodohkeun ku ajengan teh yeuh. Alhamdulillah Gusti. Ayo jalan teh yeuh. Allahu Akbar nuhun ajengan. Kiai mau ka jero nih, kiai mau ka jero nih, bawa kono. Aing eta anak. Nah, make jeung daek dibawa ka kamar sadeunan. Aduh. Puasa Pak Alamaji.
asal cuma yuk. Nyaji. Aduh, kunaon atuh. Gendai. Kiai haram Kiai haram Kiai. Nyanyi. Geus ada dulu lah. Tuh tempo di itu. Diharap tuh aya SMA lalaki dibawa ke siratna mintasi ka jero kamar. Nah naonan coba eta teh? Aya naon ari akal? Lain aya naon. Itu aya SMA lalaki dibawa ke jero kamar ku siratna mintasi. Pasti didikan didinya. Ye, uyah mata TS kaluhur. Sing sumpah akang, neng mah tara ngajarkeun kitu. Lain tara ngajarkeun kitu. Tempo atuh. Ye, pasti ieu mah didinya tanu ngawarah nya jiga anak kitu we meureunna lamun kuring eueuh di imah teh. Nampihan lalaki. Ai bibitmu tah teh bibitmu. Lain bibitmu akang eta teh bibit sarerea. Mbak, punten. Bapak teh dosa hirup di dunia. Ari neng mah wallahu alam disiksa ku Gusti Allah. Ari bapak mah di dunia ge terus disiksa ku Allah. Tega neng manejo lagi. Disiksa naon ari aing? Bapak teh geus soca anu sae. Sae ku saena geuning dibutakeun ku Allah teh. Teu ditinggalikeun ku Allah. Allah bala ditenjokkeun kana dunia. Bapak teh meni nepi wani nyiksa si ibu. Neng mah moal wani nyandak pameget ka bumi. Bapak, Bu, kan itu teh Kang Ahmad. Tuh tempo paran bapak mah tos ditinggalikeun ku Gusti Allah. Mama anu salah sabab mama tengah bejakeun hasil ngalalana mama salina ieu tah ieu indung marane jik bejaan duluan. Tanggurak sia jerowokan lalampahan sia makanya eta pemajikan ajengan. Aduh makanya urang ayam urang teh 10 kalimat tadi nyebut haram Kiai. Gelis kasep Bapak lillahi ta'ala minta hampura kahidup duaan gelis. Ayeuna Bapak ikhlas lillahi ta'ala minta dihampura kahidup duaan. Tetela geningan ayeuna mah ilmu anu dimanfaatkeun ku Allah. Da geningan mata Bapak anu kapangaruhan ku dunya hampura kasep gelis doa. Sanajan nyage ka anak Bapak teh baheung tetekeun ti gorokeun ya Allah hampura Bapak gelis kasep ayeuna mah Bapak ikhlas ridho harta banda Bapak beak dipake maraban santri Bapak ridho senang dunia akhirat Bapak geus kapalang nyebur kasep hampura
Hampura Bapak da geuning ayeuna mah kumaha. Ayeuna ilmu hidup anu dimanfaatkeun ku Allah. Teteh lah geuning mata Bapak teh kapangaruhan ku dunya. Hampura keur sagala naon kapentingan agama Bapak ikhlas, hidup ikhlas. Alhamdulillah, bagaya mugi-mugi enjing ka haji teh sing dilancarkeun prosesna. Nuhun, amin, gelis. Ayeuna urusan di marana. Nuju aya nuju ngarapalkeun. Nuhun atuh mangga lajengkeun.